di tahun ke tahun teu karasa ternyata urang geus datang deui ka bulan Sya'ban anu mulya. Bulan Sya'ban teh cek urang lembur mah bulan Rewah. Sebab urang sok ngaarwah-arwah bulan anu mulya Kanjeng Nabi fadlu Sya'ban ala sairi syuhur ka fadli ala sairil anbiya. Keunggulan bulan Sya'ban terhadap bulan-bulan anu lain ngelehkeunana bandinganana seperti ngunggulan kula ka sakabeh para nabi. Lain letik-letik unggul bulan Sya'ban. Mantap orang digunakan pakai nonton main bola, pakai nonton TV. Kuunggulna bulan atuh ke catatan maksiatna ge unggul. Mudah-mudahan nu ngunggulkeun maksiatna dipanjangkeun umur. Mudah-mudahan amin heran aing mah. Jameureun maksiat kabeh. Panjangkan umur mudah-mudahan. Asa-asa amin aja. Maksudnya supaya bisa berbakti, tobat ka Gusti Allah Subhanahu. Jauh amat jeung Kangjeng Nabi mah di bulan-bulan nu lain teu pernah full puasa. Tapi di bulan Sya'ban mah full puasana di tanggal hiji nyambung datang ke Ramadan. Ieu ku unggulna bulan Sya'ban. Malah wa fadlu Ramadan ala sairi syuhur ka fadlillah ala ibadihi hese bandinganana tama. Keutamaan bulan Ramadan terhadap bulan-bulan nu lain lir beda jeung unggulna Allah unggulan terhadap hamba. Ukuran teman. Ieu mah keur carita bulan Sya'ban bae sakitu luar biasa. Mun Kangjeng mah menghormati jeung ngamulyakeun bulan Sya'ban nu unggul eta dipake puasa, urang mah berleha-leha. Dibejaan ku bejaan anu komomun henteu. Bulan Sya'ban teh lain letik-letik bulan. Pohara unggulna di bulan Sya'ban. Tak cek Kangjeng Nabi nu diriwayatkeun ti Yahya bin Mu'adz annahu qala inna fi Sya'bana khamsata harufin sanyana lafaz Sya'ban eta ya 5 huruf na hiji shin 2 ain 3 ba 4 alif 5 nun hiji-hijina ngandung harti shin ieu ngandung harti as-syaraf was-safa'ah mulia jeung tutulung pohara bulan Sya'ban bulan nu mulia jeung bulan nu pinuh nulungan ka hamba. Kedua ain eta al-izzat wal karamah mulia anu luar biasa. Tilu ba al-birr nuduhkeun kana bagus. 4 alif nuduhkeun kana ulpah aring layet dedet. Nyaah wa binun nunna eta nuduhkeun kana nur cahaya. Masyaallah mantap. Rajab li tathhiril badan, Sya'ban li tathhiril qalbi, wa Ramadan li tathhirir ruh. Bulan Rajab pikeun ngabersihan awak zahir. Bulan Sya'ban pikeun ngabersihan qalbu hate. Bulan Ramadan jang ngabersihan ruh. Mun Rajabna diberesan zahirna, bulan Sya'ban diberesan kolbuna, bulan Ramadan dirapihan ruhna, bulan puasa hiber, bulan Syawal hiber. Apak-apakan nih pokoknya. Urang mah kedot
jasa ieu teu bulan naon kieu bae teu pisan tertarikna ku bulan-bulan unggul. Tah di bulan Sya'ban ieu aya nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban eta aya anu makekeun nisful awal malam 15, aya nu makekeun nisful akhir malam 16. Urang rata-rata makekeun nisful awal, jadi malam tanggal 15. Lamun urang nanggalkeun rawahna Salasa berarti Salasa Rebo Kemis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, malam Salasa. Sakuari Minggu tah isuk Senin, tah malam Salasa ngaranna nisful awal tanggal 15. Tah eta nisfuna malam Salasa. Sakali deui aki-aki mah osok nalaweung. Ini ngajina osok culak-cileuk ka kutang. Kitu geus nini gitu. Engekeun ku ceuli ngajina. Ulah ngawuduk bae atuh. Jadi malam tanggal 15-na Senin malam Kanjeng Nabi man ahya lailatal idain wa lailatan nisfi min Sya'ban lam yamut qalbuhu hina tamutul qulub. Sajelema anu ngahirup-hirup maleman lebaran. Idul Fitri, Idul Adha, jeung maleman nisfu Sya'ban. Ye tanggal 15 na malam Salasa diramekeun ku urang dihirup-hirup. Dihirup-hirup teh kumaha maksudna diramekeun pake taqarrub ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala, pake ibadah malam Salasa teh. Eta engke balukarna lam yamut qalbu moal paeh hatena hina tamutul qulub, waktu hate-hate nu sejen malaloda nya nama hirup bae. Ngahirupkeun ngarame-rame malam nisfu Sya'ban ku ibadah ka Gusti Allah, hatena bakal hirup. Hatena bakal caam jasa pan ieu hese ge ngahirupkeun hate. Sebab paeh mah cek soleh ge reu riweuh, mobil paeh atuh. Mun kitu berkona paeh atuh ngusru. Urang boga pamajikan geulis paeh atuh embuh urang nangkeupna ge. Embung kajen geulis sakumaha ge paeh lantaran nu paling repot urang kakarek kawin 2 bulan 3 bulan ieu paeh belum dongkrak antrik na paeh pamajikan kasep tinggal kasep sugih tinggal sugih teu perlu kasep pokona menu penting etana teger paeh eta hatu teu berarti. Eta lamun geus paeh mah bahaya nu paling bahaya mah sebenarnya mah paeh hate. Paeh hate mah teu meunang neuleus sendal bagus. Lamun ngaji teh ka dieu geus lain naon nu dideuleuna sendal mana ya nu ku aing disikat eta paeh hatena teh. Paeh tah nu kos kitu tah paeh tah. Atawa dedeuleun bae mana irang dangora ieu. Paeh teh haten teh. Paeh. Aya hiji urang Cikupat anu kitu. Paeh teh haten. Ngajina neuleuan rangda bae. Paeh teh haten. Eta paeh hate teh hese. Geus dibejan kredit haram lantaran teu hirup hatena malah nambah deui. Kamari maka karat ngredit Mio kuari geus mulai nek ngredit Avanza. Paeh tah hatena. Paeh eta pas kitu. Coba ge geura paeh jana mun teu digencet di kuburanana. Ulah main-main.
Tetepai hati bos kitu tengah denge keaturan-aturan Gusti Allah. Paes ngarana hati. Kita ulah nonton TV. Wow, dijual nih itu. Beli deh gede aduh kuan. Modar tapi hati ada bos. Paes tapi hati. Ini jelas makula mah tuh keur ngahiji nu pararae mah. Kediriung-riung kuno pae mas. Ya uno tuh buka TV jaka bagian 5 nu penep TV teh. Jadi pak kula mah kuari kediriung-riung jeung nu modar bae. Pae hate. Saya bayang hirup hate teh bang kumaha kitu masyaallah. Resep kana dunia pae hate hate. Resep kana dunia teh pae hate hate. Teu resep kana ibadah pae tuh kitu hate. Jalamun hirup hatena mah teu resepeun kana dunia teh resepna kanu nyieun dunia Allah Subhanahu wa taala. Per jam, per menit, per detik teh hanya Allah anu diingetna ta eta teh hirup hate. Urang mah boro-boro di luar salat di jero salat teu inget kata. Ka Gusti Allah na teu inget. Ngahayal urang keur salat eta jadi ngeunaheun nikmat ngahayal teh ngeunaheun jasa. Hiji kanikmatan teh geus pokona salat teh ngahayal. Masya Allah, nu leungit eta sok kapanggihna di jero salat. Eta pan ku bego-bego ada urang salat eta kos kitu. Paes teh nyarana hate. Tah, ieu aya obat ye kebenaran ieu obat ti Kanjeng Nabi urang, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam obat supaya ulah paeh hate teh ka dunia ulah pati resep ka maksiat ulah pati resep komo total eureun urang teh ka ahli-ahli Allah supaya resep kebelah dituna resep urang ngalaksanakeun ibadah teh hirup hate supaya ulah paeh hate malam Salasa urang ramekeun ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala sanajan ku amin rais mah ieu dibidahkeun. Kajeun amin-amin urang-urang. Antakeun geus pokona. Urang mah urang nya namanya. Lamun nya nanyakeun dari mana tuh dalilnya? Nih, perep nih. Tahu nih perep. Cek amin teh emang perep apa? Ini. Kalau kena hidung lu nih. Nggak jawab lagi gitu amat cek kami minta. Siapa dijawab pakai dalil kita tetap baik kudu make perep siapa. Iya Muhammadiyah Persis PKS Bangsa Nugari itu tepara rugu ambalaya kuari di urang tak sing hade. Sing hade milih guru, sing hade milih babaturan, milih rekan lantaran besi tepa. Tepa teh lain kurap bae. Eta ismu amin rais tepa bahaya. Acak-acakan. Kiblat jadi ngidul gua lihat. Eta gara-gara tepa anda kos gitu. Masya Allah. Masya Allah. Gade. Kumaha kiai eta ngaramekeunana ulah hese-hese. Salat maghrib, mantap salat maghrib, salat awabin, mantap salat awabin, salat 20 rakaat, mantap salat isya, urang salat isya, mantap salat isya ba'diyah isya, tas ba'diyah isya, salat 100 rakaat. Di beres salat mambo. Tilok burung. Ngap jasa. Aya deui nu salat ba'da isya terus datang ka subuh. Tama beuki abo tama. Ngan ulah teh kitu teh ulah. Kecuali jelema-jelema khusus nu dibere wirid ku guru najangnya na bae. Biasana ahli-ahli thariqah nu kos kitu aya salat khusus di malam nisfu Sya'ban jangnyana doang urang mah urang sakali deui ulah make salat kos kitu jumlahna bakalna minimal 100 rakaat mun jeung bangsana deui sok diberjamaahkeun
ahli suluk osok ngaberjamaahkeun jeung bangsana deui. Urang mah sakali diulah mun di lembur aya nu salat nisfu Sa'ban, urang ulah milu. Ngan atuh urang itu naon ngaranna ngalarang atuh ulah sabodohnya ngan urang mah ulah milu. Sakali deui urang mah ulah kabeneran. Beneran emang embung diulah atuh geus pas jasad sama. Masya Allah. Ulah. Ya. Lantaran eta mah khusus geus jang urang mah nu jang umum. Ieu lain deui. Lantaran sanajan dibikeun secara umum ya urang moal kuat. Moal kuat malam Salasa salat bareng 100 rakaat isukan rumah sakit umum pinuh. Kunaon ieu salat keur penting. Jadi ieu balukarna ieu teu bari saleumpang kabeh. Ditaku saja, ditaku Ki Uci. Waduh, ieu sambarangan meta Ki Uci. Nini papisak. Aki-aki geus pokona teu bari saleumpang wae geus pokona mah. Lantak ku Kangjeng Nabi diatur jang saha ieu salat jang potongan mana. Bangsa potongan tukang nonton TV mah ulah. Ulah kayak kajian kumaha ge geus. Ambalaya engke. Hulu di mana, awak di mana. Lantaran datu salat urang teu husu mantak diulah. Khusus merena. Sajang kurang mah ulah. Sakali deui di lembur sanajan eta kiaina gede, ustadna hebat. Udang-udang nage segede bakul. Nyana ngajakan salat nisfu Sa'ban ulah. Mun ditanya pan sia teu milu aing mah dilarang. Emang hukumna kumaha aing mah teu nyaho hukum. Teu nyaho we cak kiai ulah-ulah bae geus. Tak kitu bae geus atuh. Da sanajan dibejaan hukum lagi atuh ngaji henteu naon henteu. Ada kitab dilog naon tilog tapi lah sakola sanawiyah. Geus moal nyaona naon. Oh kitu bae. Hartina ulah sambarangan yen salat mah lantaran salat mah kudu meunang ti Gusti Allah atawa ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ieu mah ciptaan salat ieu mah ti ba'dul arifin. Geus nurunkeunana ka ba'dul arifin deui. Menang secara umum. Besi ieu mah aya nu ngainstruksikeun salat ulah lobat sedekah. Geus urang mah ulah ini. Ulah hukum Nabi dah. Teu bagus. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Saur Abi Hurairah qala alaihi salatu wassalam atani Jibril lailatan nisfi min Sya'ban. Malaman nisfu Sya'ban kaula kasumpingan malaikat Jibril. Masyaallah Kangjeng mah katatamuanana ku malaikat Jibril. Urang mah katatamuan teh ku calo. Katatamuan teh ku tukang adu koto. Main gaple, tetamu urang mah nu kos kadar itu tetamu urang. Paling banter lurah. Camat. Emang eta kata tamuan ku camat emang kumaha gitu teu bagus. Teu bagus. Sebab lain ahli ibadah nya mah ahli SPPT. Teu bagus. Besi aya kiai, besi aya ustad, kata tamuan ku bupati, kata tamuan ku menteri, kata tamuan ku camat jeung ku lurah bunga eta rusak hatena si kiai. Rusak pae eta hatena. Sebab eueuh dipakah kahayang ku nya iwati kebanggaan jeung dunia. Ajur sama kiai kos kitu tinggal lepekna doang. Teu bagus mun kata tamuan ku bangsa wali. Emang aya atuh aya wali nikah. Mitoha berarti. Kata tamuanku ulama ahli ibadah tapi lain ahli proposal. Kata tamuanku bangsa kokolot nu bener-bener geus alim ahli ibadah. Tah eta
Cek pandangan mata mahina, tapi cek pandangan Gusti Allah mah luar biasa. Sahanu nyaho kiai eta bisa nepaan zikirna, taqarrubna, deusna. Sahanu nyaho eta kokolot bisa nepaan tiisna. Urang kata temuan ku bupati mah hareudah. Kata temuan ku menteri hareudah, kata temuan ku gitu camat hareudah. Tiis sote eta kadeleuna doang, ngamplop jada 500, sejuta, 2 juta. Dunia kene urusan. Komo mun teu ngamplop mah ngagerenang we sial teh camat. Datang ongko mereh henteu goblok teh camat. Tungtungna mah ditajong beta camat di goblok-goblok. Sakali deui teu bagus hate urang put mun kata tamuanku lain ahli Allah bunga teu bagus. Eta teh perlu dikoreksi teh kos kitu. Tah Kangjeng Nabi mah maleman nisfu saban kata tamuan anakku malaikat Jibril alaihi Masya Allah. Mudah-mudahan urang kabehan ge dicepetkeun ye ngan kula maulah wakah heulangan. Mudah-mudahan dicepetkeun kata tamuanku malakal maut. Kayak bakal terakhir orang bakal kata tamun ku malakal maut. Ingat deh teman, malaikat pamungkas teman. Terus kumaha na kieu malaikat tergantung amal orang. Lamun amal orang bagus datang na kasep, mun anu kasep ingat deh. Mun amal orang jore bangsa ngeridit nonton TV, bangsa hideung malaikat. Tak ingat deh bisa anu hideung. Waalaikumsalam. Malaikat sianya. Hah? Ya hidung ya. Insyaallah. Dah kata tamuan ku malaikat Jibril alaihi. Cek malaikat Jibril ya Muhammad hadhihi lailatun tuftahu fiha abwabus samai wa abwabur rahmah. Ayeuna teh maleman dibukakeun lawang langit seluruhna jeung lawang-lawang rahmat ku Gusti Allah dibukakeun. Masyaallah. 300 rahmat hiji nu dikumandangkeun di dunia, 290 jaga jang di akhirat. Hiji bae oge kuari indungnya ah ka anak, anaknya ah ka indung. Luhur atasannya ah ke bawahan, bawahannya ah ke atasan. Sanajan kuari mah ieu luluhur teh nyaahan karaya, jabuktina jalan teu dibangun-bangun. Aya bae meureun karunya mah saeutik nyana ka pamajikanna mah meureun karunya, ka anak nama karunya, sanajan ka rakyat nama teu karunya. Bagi-bagi bae meureun nyana mah. Dan seukur saceuhil meureun boga ni karunya. Saya teh hiji teh luar biasa mau baik teu daek ngadahar anak. Mau sakitu galakna anakna teu didahar. Tapi pejabat kuari nyepakan rakyat. Nyaahna geus eueuh. Tapi di dunia masih kane karasa kurang loba kene kadeudeuh jeung kanya hiji masih kene urang teh oper-operannya ah ti Gusti Allah. Omong ke di akhirat mah 290. Oh, lu mantap bangsa anu sok ngredit ke ka sorga. Sorga punya anak Gusti Allah ka sorga. Alhamdulillahirabbil sanajan ngredit tetap punya anak Allah 290 atuh teh kira-kira. Ngan dicelomkeun heula ka neraka sagedeung lah sagedeung. Padu doang padu tah. Ulah datang ka teu ngarasakeun doang cenah sia mah. Seret adi diangkat deui. Ya geheng mah geheng sih. Ya Allah. Dah malam ieu teh maleman dibukakeun lawang langit. Lawang-lawang langit jeung lawang-lawang rahmat. Fagum wa sholli warfa rasaka wa yadaika ila sama. Udang salat angkatkeun sirah jeung leungeun, dua leungeun. Munajat ka Gusti menta. Harita Kanjeng Nabi langsung cuma nanya heula bagol. Bagol tu cek Kanjeng Nabi ya Jibril, ma hadhihi lailah. Ai kitu malam naon ieu? Gola cek Kanjeng Nabi. Hadhihi lailatun yuftahu fiha salatu mi'ati babin minar rahmah. Malam ieu malaman dibuka 300 lawang rahmat. Nementak
Allah malaman nisfu Sya'ban, fayaghfirullahu ta'ala li jami'i man la yusyriku billahi syai'an. Allah bakal ngahampura ka sakabeh cilema anu teu musyrik ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Urang mah teu kafir, urang mah teu musyrik, berarti kena panghampura Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngan aya nu diistisna, illa man kana sahiran, kecuali sanajan nya teu musyrik jadi tukang sihir, eta tetep bae teu dihampura ku Gusti Allah. Tukang sihir teu dihampura atawa nu nyihir teu dihampura ku Gusti Allah. Malam nisfu Saban can tobat can micieun sihirna teu ditarima. Teu dihampura. Au kahinan atawa dukun, tukang taroh, tukang bade. Nah ieu malam nisfu Saban teu micieun kana ilmu tarohna, ilmu badena, eta teu dihampura ku Gusti Allah. Au musahinan nu teh dihampura di malaman nisfu Saban, sakitu dibukakeun pintu rahmat ku Gusti Allah tapi nya nama tetep teh dirahmatan ku Gusti Allah. Ieu adalah jelema nu ngunak. Teu bebasan hatena. Mudmina khamr teu ditarima ku Gusti Allah, yakni teu dihampura malaman nisfu Saban. Keur majena gaul rahmat jeung magfirah nya nama teu dibere. Saha jelema tukang mabok malam nisfu Saban can tobat can ninggalkeun mabok. Ieu bahaya ieu mah musyrun ana zina atawa tukang zina malam nisfu Saban can ninggalkeun zina. Nah, tetep bae nya nama si keneh ngalakukeun zina, yakni can tobat can nyabut can ikhlas tina maksiatna. Ka eta malam nisfu Saban teu bisa kakenaan ku rahmat jeung magfirah Allah. Au akil riba atawa tukang ridit teu meunang magfirah Allah. Akil riba ieu segala lain lalawur. Lain lalawara Allah ngampura di malam nisfu Saban. Nurunkeun magfirah jeung rahmat gaur jelema kecuali nu musyrik, urang mah teu musyrik, ngan dikecualikeun asal jelema imanna teu ngadahar riba, yale teu ngagunakeun duit riba, teu ngalaksanakeun riba, teu nyaksian riba, teu ngalaksanakeun ridit, ta eta teu ngalaksanakeun bang. Nah ieu menang pangampura nu make duit bang teu tobat malam nisfu Saban, nu ngridit teu tobat malam nisfu Saban, teu beunang magfirah jeung rahmat Allah. Nutup magfirah Allah jeung rahmat. Eta ku benci-bencina Allah. Ku greget-gregetna anu tadi dicaritakeun, tukang sihir, tukang taruh Allah gregeteun jasa. Jelema nu ngunek-ngunek Allah gregeteun jasa. Anu ngalanggengkeun terus-terusan minum arak mabok Allah keheuleun pisan, termasuk anu terus-terusan zina, ieu ge termasuk nu tukang ngalaksanakeun riba Allah keheuleun pisan, hingga digaurkeun magfirah jeung rahmat nya nama teu meunang. Teu meunang mah geus. Cenah itu mah kiai di itu aja nu ngredit, kiai tinggal kiai dan neraka ge lain yang sasaja kiai. Yang kiai malah nya namun ngajakan nyana pamimpinna. Pokoknya tidak terkecuali akil riba, akal walidain atawa nu keheuh ka indung bapa, nu nyarekan indung bapa, anu teu hade jeung indung bapana malaman nisfu Saban jana can tobat, can minta pangampura ka indung bapana, teu meunang magfirah jeung rahmat Allah. Insyaallah. Mana deui? Wanamam, tukang adu domba. Zulwajhain ngabogaan dua beungeut nu ieu mah ka dieu nu kieu, beungeut nu jang ka dieu mah nu kieu.
Belet nujang menghadap ke atasan menu ieu. Belet jang menghadap ke bawahan menu ieu. Biasana ahli partai Zulwajhain teh kos kieu. Ieu bangsa kiai-kiai Golkar, bangsa Zulwajhain nu kaya. Komo pemimpin nama. Wah, cenah ulah Golkar bae meureun nu sajana sawaun. Saruha kabeh ge kos kitu. Masyaallah. Masyaallah. Alqati ar-rahmi atawa nu megatkeun rahmi. Kainden kituna mumbung wauh jeung lanceuk, mumbung wauh jeung adi, lantaran boga masalah, mumbung wauh jeung mamang, mumbung wauh jeung uwa. Nyana mumbung wauh aing ngadatang moal didatangan teu hayang. Mere moal dibere teu hayang aing mah putus rahmina moal dihampura ku Gusti Allah. Allah keheulin pisan ka jelema nu megatkeun rahmi. Fa inna haula'i la yughfaru lahum. Ieu nu tadi dicaritakeun moal beunang pangampura ti Gusti Allah hatta yatubu wa yatruku sehingga tobat jeung ninggalkeun pagawean nu tadi. Masya Allah, lain lalagaan teh akilar riba hampir kabeh. Hampir kabeh kuari mah geus kuku perusahaan gede, pabrik misalnya, CP misalnya, PT. Ieu perusahaan wawarungan ge geus make duit riba rentet. Boro eta teu puguh teu karuh urang meuli kendaraan ge ngredit sarua bae. Ulah main-main urang mumpung masih hirup keneh. Umur teu nyaho buah isuk buah pagetok. Ulah kena-kena ngora gagah jeung sugih. Mentang-mentang urang ngarumpak aturan Gusti Allah sahanu nyaho can anggeus kreditan paeh. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Ngeri luar biasa bagi jelema anu selalu dumadeus ka Gusti Allah sieun bisi aya dosa-dosa. Kredit lain masalah leutik. Gede teh kos kitu. Lain masalah maksiat leutik nu ku urang geus teu dianggap teh. Maksiat nu lain lalagaan sebab tama aya nas Al-Qur'an. Nas tama lantaran ribana menyolok anu luar biasa. Ku urang kuari geus teu dianggap teh. Minum arak mah ku urang teh di uyak ulah luar biasa anak minum arak bagus tage orenganan bapakna ngadahar duit bank. Atuh sarua bah ngerebek kabehan. Nah ieu kurang coba hate urang supaya hirup malam nisfu Sya'ban urang taqarrub ka Gusti Allah abeh mata hate urang dibere hirup sehingga urang bisa ningali kana jalan-jalan siratal mustaqim nu lurus ya Allah. Tuh kitu nya sing hade malah dina kitab Is'adur Rafiq ma aya wa warada hadhihi lailata bisfi min Sya'ban. Tu tadi geus kawarid oge dina malam nisfu Sya'ban walillahi fiha utaqa'um minan nar bi'adadi syu'uri bani kalbi. Allah di malam nisfu Sya'ban wah triliunan jelema nu dimerdekakeun dina neraka. Alhamdulillahirabbil utaqo atikun utaqo aya ribuan jutaan triliunan jelema nu dimerdekakeun di neraka. Keluar. Cek Allah ka malaikat keluarkeun merdekakeun geus ulah di neraka bae. Bi adadi syu'uri bani kalbin pohara luar biasa. Cuman Allah tenele di malam nisfu Sya'ban teh tetep bae dikanarakakeun tama saha la yanzurullahu biha ila musyrikin hiji jelema musyrik malaman nisfu Sya'ban sakitu agungna tetep nya nama dikerebekeun bae. Dua wala ila musahid jelema anu ngunek eta ge sarua bae teu dicabut dina neraka. Wala ila qati rahmin jeung nu megatkeun rahmi komo datang ka indung bapa. Tambahna aya deui wala ila musabbil izari jeung jelema nu ngagusur-gusur sampingna jubahna calanana
datang ka ngangsar ka tanu ta eta ge teu dihampura ku Gusti Allah malam manis pusaban masih anger kene. Urang make samping, make jubah, make calana kudu luhureun mata kaki, luhureun mumuncangan. Tah, luhureun. Cara PKS gitu tah. Ngan PKS mah luhur teuing nya nama sabitis. Tuh gitu nya wala ila akil liwalidayhi jelema anu teu ade jeung indung bapa. Wala ila mudbini khamrin ngalanggengkeun minum arak teu meunang pangampura Allah Subhanahu wa taala. Ramekeun malam nisfu saban kumaha atuh Kiai? Geus bae urang mah diatur ku ba'dul arifin malam nisfu saban ba'da magrib ulah ngomong deui. Terus ba'da magrib maca Yasin 3 balik. Yasin pertama coba yang ibadah ka Gusti Allah Subhanahu no maca Yasin katilu minta umur panjang ka Gusti jang nambahan amal ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Cekak kita Kiai kula maca teu bisa maca Yasin teh coba heula jana iko. Hese tang ngejah teh hese nyambung-nyambungkeun ana hese. Itu bisa kula maca Quran maca Yasin kudu kumaha tah? Aya mun teu bisa maca Yasin maca kulhu 210. Etik tah maca. Bismillahirrahmanirrahim. Asal aki-aki mah 210 ge olah bahasana mah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad 210 macana. Geus batur baca Yasin nyadang ge bareng diuk di dinya tapi nya nama maca qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad macana 210. Kayak ngadoa bareng jeung pamimpinna ke maca deui ke bareng. Kiai je kula mah kulhu ge patek trok bae. Sia memang ngeuka beuki mah reuning. Patek trok bae cenah kiai mah maca kulhu ge. Lamun patek trok bae maca kulhu istighfar bae macana 10.000. 10.000 ya Allah ya Rabbi. Istighfar mah saya tiga astagfirullahalazim hayang rada panjang eta astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi 10.000 kieu cangkel meureun mah emang sia mah kitu kajen kumaha ge hayang ulah ibadah tapi ka sorga kabadek wae kajen kitu mah kabadek. Anu paling sederhana maghrib, isya, subuh, malam nisfu saban berjamaah ngan ulah kurang ti 40-an. Maghrib berjamaah 40-an, isya berjamaah 40-an, subuh berjamaah 40-an. Eta bae nu ringan mah tah. Kalau orang maghrib aja isya ada bisa subuh ya berat ya subuh doang ya masya Allah. Eta geus wadai leuwih ringan cenah yai nu leuwih ringan teh eta tampiling sia mah poe wadai geus atuh leuwih kurang teh eta mah teu ngaramekeun malam nisfu atuh ngaranna teh mah biasa-biasa bae. Malam nisfu saban kajon teh buku ulah aya anu nyetel TV. Besi orang kena bebendu Allah. Geus bae pareuman geus TV di dinya mah. Anak ceurik tanaon geus sabodo teh. Sia mah emang osok anak bayi nu anak cenah aya buku sia. Sok pake tata gedan anak bae anak. Eta ge malam nisfu saban pareuman. Rek ulah aya.
Anu kubaku mah geus ieu mah pokona mah maca magrib berjamaah Yasin atawa nu teu bisa maca qul 210 atawa istighfar 10.000 terus sapenting 10.000 sakedeung istighfar astagfirullahalazim 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 sakedeung 10.000 teh eta nu mantak ngarasa can pernah eta jelema tah can pernah lamun geus pernah mah lah 10.000 mah sakedeung jasa astagfirullahalazim astagfirullahalazim astagfirullah komo lamun ditujukeun mah ku ari 1000 ka mata astagfirullahalazim wa atubu ilaihi astagfirullahalazim Gusti mata abdi ieu besi dula deuleu lain besi deui ngomong sangka kuari geus loba jasa dosa meurna abdi dek diistighfaran 1000 ieu malam nisfu Saban keceuli Gusti ceuli abdi dedengian besi lain besi deui jaipongan melulu ya diceuli teh oh masyaallah keur ngorana tah nang ning nong nyampura Gusti malam nisfu Saban ya 1000 kaceuli ka irung Gusti aya aambun lain aambun pipi batur disedot astagfirullahalazim setan istighfaran 1000 irung terus sungut geus puguh sungut mangeus geus loba jasa tah mangeus gibah teh jeung sajabana sungut 1000 kemudian beuteung 1000 terus dubur 1000 kubul 1000 suku 1000 leungeun 1000 kemudian atuh ayeuna mah gol buat teh 1000 geus bakalna 9.000 tah tinggal 1000 deui jangru 10.000 kabeh tuh geus dihitungan ku urang 1000 sakedeung teh istighfar ka sakedeung coba ge laksanakeun ge laksanakeun ge tas isa coba aing urang kiai teh aja sakedeung silat menang 1000 teh pegel ja masyaallah gitulah malam nisfu Saban ramekeun ulah obrol-obrol nanaon isin Allah keur mukakeun pintu magfirah jeung rahmat urang masih keneh encan deukeut keneh bae jeung Allah sakitu keur diumbar ku Gusti Allah magfirah teh keur disebar urang masih keneh encan beuki keneh rugi amat masyaallah iyalah malam Salasa urang babarengan ngalaksanakeun ngaramekeun malam nisfu nu bagus cek almarhum Abah Kulama malam nisfu Saban ulah sare mantak eta dibere wiridanana khusus mas 100 rakaat eta nu khususna atau urang istighfar 10.000 atau urang zikir geus ulah bae ulah sare bae geus tah malam nisfu Saban beusi ngantuk siapkeun ku urang balak bener mah tolol atuh ngaran. Atuh mah make kos kitu mah 2 poe ge bal peuting atuh kuat. Piceun kos kada itu teh. Siapkeun tasbih atau Quran atau maca shalawat malam nisfu Saban. Komo nu geus kolot mah beusi teu kapanggih deui jeung nisfu Saban ieu loba jasa panyakit ieu. Cing manis geus aya. Kemudian asam urat geus aya, ya puyeng geus aya, ya asana ieu mah. Asana moal kabawa teu kapanggih deui lah jeung malam nisfu Saban. Enggeus, gunakeun malam nisfu Saban ramekeun ulah sare. Sugan bae puyeng subuh beak. Ya sekali deui urang ramekeun ku ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Maca Yasina dek berjamaah di masjid, di mushola, di majelis taklim mangga. Adek sorangan bae di imah, dek jeung keluarga bae mangga. Dek di masjid sorangan mushola mangga. Silahkan dek di mana bae nu kira-kira leuwih khusyuk, leuwih mantap ibadah ka Gusti Allah di mana?